Gunung Halimun nyuputkeun hirup-hirupna rahayat sesa zaman pajajaran beuki atra balebegna. Nagri nu nyumput dina poekna Halimun tayalian kampung adat Ciptagelar nu umurna leuwih ti 6 abad. Rahayat kampung Ciptagelar nu aya di wewengkon Desa Cicemet, Kacamatan Cisolok, Sukabumi, ngajauhan tina Sipanting gumebiarna kahirupan modern kiwari. Wanci pecat sawed, kuring anjok ka kesepuhan adat Banten Kidul nu museur di kampung Ciptagelar. Sanajan kasebutna pageuh kana adat karuhun, warga Ciptagelar teu weleh someah ka semah nu ngahaja datang. Kitu nu kuring karasa harita. Imah gede nu jadi puseur kegiatan masyarakat adat, harita mah geus pinuh ku rombongan ti mana mendi. Rombongan off-road, boh mobil atawa motor keur ngarobrol hareupeun imah gede. Ditilik-tilik mah bangun nu ngahaja nyieun pager bitis. Rombongan sejen daratang marake pakaian hideung-hideung, bari diiket. Kuring ngahaja ngagabung jeung rombongan mahasiswa nu karek datang. Tina jaket alma materna kabaca rombongan mahasiswa Universitas Bandung Raya. Teu salah. Lis nu jadi pupuh rombongan leumpang panghareupna. Tebina ti kumandan nu keur mingpin prajurit ka medan laga. Kuring geragiru leumpang ka hareup. Maturan Lis nu alewoh nerangkeun itu ieu ka mahasiswana. Apaleun kuring aya di katuhuna? Mata kayungyun ku imutna. Tos lami sumpingna Kang? Cenah teh. Kirang langkung setengah jam kapengker lah. Lis mah nembe dugi nya. Muhun, tadi supir elefna ngahaja nyandak jalur pelabuhan. Akang ge tadina mah bade ngabantu jalan parung kuda, teras ka sajajalan tiasa muncul leuweung. Nu cenah, ieu jalan sapanjang 8 kilo teh didamel ku warga mung 3 dinten. Unggal jalmi kenging jatah ngawangan nu jalan sameter pasagi. Muhun Kang, abdi mah resep kuluar leorna jalan di dinya teh. Teu aneh pami tatangkalan arageung sajajalan. Ieu taya hiji oge nu di luar salami ngadamel jalan teh. Ku ageungna tatangkalan. Sigana ieu aya sorot mata poe nu tembus ka taneuh. Janten Kang Asep nyandor jalak mana tadi teh? Akang mah ngabantuin jalan sanes. Nu ngalangkungan kampung Simaresmi, hoyong enggal dugi, hoyong enggal tepang sareng Lis. Akang mah pan sok tepang dina WA ge. Benten sareng tepang langsung mah Lis. Kantenan ayeuna mah janten aya rasa sono anu nyalira. Aslina muhun. Hirup kumbuh masyarakat Ciptagelar museur kana pare. Sanajan ukur panen setahun sakali, dina emprona baga 12 ritual nu aya gantar kakaitana langsung jeung pare. Teu aneh basa kuring jeung rombongan mahasiswa nu diasuh ku Lis diangkir ka imah gede. Di jero geus disampakeun sangu nu ngebul keneh dibaturan ku lauk, wader sayur nangka jeung olahan leunca nu nyampak ngaleunya luhureun amparan. Ukur aya dina tungtung pancutuh eta dahareun nu sakitu lobana teh. Angkanan mah engke mah eueuh tugas nu rengse. Tak ge kuring jeung rombongan mahasiswa langsung ngadeuleus ka Abah nu geus nungguan. Uluk salam ngobrol minangka bubuka jeung silih wanohkeun. Saderek sadayana kaleresan dina rombongan urang aya Kang Asep, wartawan ti Jakarta nu ngahaja bade ngawawancara Abah. Regepkeun naon dilaroskeun ku Kang Asep jeung naon jadi waleran ti Abah. Lis miheulaan ngabejaan mahasiswana samemeh wawancara. Sursot cikopi nu ngebul keneh maturan kuring jeung rombongan liana. Bah, pami masyarakat Ciptagelar ngagem agama naon tah? Kuring ngahaja muka pertanyaan ngeunaan agama, sabab bisi engke kuring nyeucreuk leuwih jero aya kaitanna jeung payus jeung masalah agama. Nya Islam lah. Masyarakat Ciptagelar mangrupa masyarakat Kasundaan nu satia kana agama Islam ti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Santun, kalem, ikhlas, oge ngarojong rupani Wanda. Tauhid jadi hiji sumber daya masyarakat kesepuhan. Silokana kieu. Mipit amit ngalamenta nganggo suci mangan halal jeung ucap kalawan nu sabenerna walon abah. Kep pamiageman masyarakat nyoko kana ajaran Rasulullah SAW aya sawatara jalmi nu nyebatkeun Nyi Roro Kidul gaduh peran penting dina hirup kumuh masyarakat Cipta Gelar. Janten naon peran Nyi Roro Kidul nu salerosna dina hirup kumuhna kasepuhan teh atuh? Cek kuring deui. Nyi Roro Kidul pikeun kahirupan kami mah lain tokoh sasaha sebenarnya. Ngan saukur Siloka nu ngawariskeun mandat karuhun sangkan ngajaga daerah Pakidulan Jawa. Sabab wilayah Pakidulan Jawa mangrupa jantungna puseur dayeuh. Mun wilayahna Pakidulan ruksak, maka moal manggih cai bersih. Hasil tetanen ge moal aralus jeung moal kapanggih deui jeung kahirupan marna.